Biasa dedengnya teh suara kolektornya tadi lebahnya. Suara karek nyawa deui. Nyamuk. Ih mau kemana? Arek ka warung lah dik naon dik ngagoroan. Rek teh buru-buru pan ye. Buru-buru ke mana? Buru nek dulu. Lain deh kayak mata misalnya segini kan buru. Ya. Oh, telepon non mana ini borong gitu. Euy nyetar ka warung mulai teh buru-buru itu tuh. Beli obat tetes mata, cairkan nih kan. Kecelakaan. Digana aja orang iritasi ya. Wah, kebenaran atuh mau wae kitu mah. Engke sasacaina pangalirkeun ka sawan nu lembah ka halodoan. Terus teu Karek nyawa. nggak bahas aing mah iritasi mata. Eta mah irigasi, somplak, irigasi. Mata obat tetes mata, lain obat tetes renjang sawah. Iya, aing buru-buru teh proses somplak. Boy, dia. Kayak mana Aing kayak mau mana ya? Oh, Mana? Iya, rek lembah karek ngopi. Aing nang. Rumah kayaknya jaket kenal di mana? Halus gitu kabutan. Iya teh kaputeran mana di Kang Samin teh, Kang Samin tongo. Mana nih mau? Adek dia nama ieu adek tuh. Nah, namanya teh. Jadi Wah, oh, eta infeksi. buat gue iya. Jika nu ieu kudu jahitnya. Nah, udah masang kudu dijahit. Emang bisa gitu? Atuh kudu jahit bisa ieu. Wah, Deka. Moron kudu boga lawan lo banyak. Jadi kudu aralus moronnya. Kayak kudu dijahit mah. Tah. Sia cacager keneh. Aing teh ka kadek nyeri kudu dijahit. Dibawa itu kira infeksi dibawa ke dokter. Eta mah konveksi. Nim baju konveksi. Cacager siapa aing teh? Ya ucing anjing dari kihan di karpet tuh. Don kemana? Eta boleh biasa tidinya teh. Geus pinjam duit. Oh, Menang tuh. boro-boro. Tadi nah yang beli rokok jeung udud teu meunang duit lagi. Deka karunya ka maneh Don. Ieu. Karep yang mali udud mah aya tah di urang. Nuhun boleh. Oh. Nya bener teh kolot. Ngaranna nginjem duit mah deui iwal ka babaturan atawa ka dulur. Pak maneh gosok nya minjem ke batur. Saha ieu teh? Eta maneh geuning. Osok nginjem ka Parter Indosat usaha darurat. Kita nya. Kita jabalan. Besok. Kopi lah ya nama Kecing. Eta kopi sasarangan. Kopi mah mana yang nanya aja udunan deh kan. Udunan ukur. Raon ieu teh Deka. Sieu ngopi bari teu udud. Oh, Deka uduna ge. Orang teh marana atuh rokona. Udah. Lain deh euy. Asa salieun ieu mah. Kumpanu maraos deh. Ohnya. Atuh dai maot mah teh geus waktuna we meureun. Pan meureun eta teh komo budak ngorak keneh. Anu mau teh komo bunuh diri tapi gara-gara awewe. Oh, nya dipikir-pikir aya nama Deka sakuloba. Kejadian loba nu bunuh diri, loba nu gantung diri gara-gara awewe teh. Tak gitu matakan tamane nya lamun hayang. Ngorong we Lo panti isuk dekat tuh, can ngorong-ngorong ada teh. Sedih geuleuh ye matakan lamun maneh ye hayang panjang umur ya deka bejaan. Kawina jeung gadis atawa jeung rana. Nah, make kitu Deka. Nya heueuh atuh sok ge lamun maneh kawina jeung boga pamajikan boga salaki. Insyaallah tah maneh diteungeulan pikeun tapae. Kasih aji, Sia goblok ngati dengekeun. Hai boy, mana nonton can di tong aya turnamen bola. Beresnya kamari Rame lagi. tuh. Pagor rame. Ih mau, eta sia mah batur waktu dipake karek disunatan. Somplak beres sunatan. Karek kawaras teh bener kan. Lain mah teh kalebak. Bete aya tatangan ngulem. Kayak itikaf. Itikaf. Itikaf di mana?
Di Lebak tadi pada KM belum tahu orang ngajakan yuk cara itikaf di pengajian. Bangun jembling, terame juga namanya. Nah make kudu rame itikaf teh serta pengajian ngaranna oge. Mending milu jeung urang ya. Siap. Milu ka mana deh ieu teh? Itu do makap di tongo rame, hadiah nage gede bang, woi duit, handphone, TV berwarna. Astagfirullah, cacagur keneh maraneh teh. Aing mah ngabahas itikaf pengajian, lain do makap, lain hadiahna doma, itik, abangna itikaf, hadiahna itik. Kosoang, sia lah duanana. Lain boy, Naon euy? mantan maneh nu kamari teh aku mah balikan deui teu. Can bawor ah. Ya, hauga. Ari maneh ku naon cengar-cengir kitu. Deka kudu ato deka. Heula. Urang ya pangi jeung mantan bari moal budak. Heeh. Ya terus kumaha tuh? Budak teh mirip sih jeung urang. Bener sih teh. Heeh. Bener eta. Lain mantan nu mana teh itu deh kah? Eta nih si Mira anu orang Sukabumi teh. Aji. Ih, Tuh eta mah pemajikan sia koplok. Sia teh ngomongkeun mantan apa ngomongkeun pemajikan? Si Aji kakak culang kieu. Ah, bukan tinggal teh. Anjing stres. Wih. Anjing model anyar ka manehnya euy. heeh. Mana geus cukur ira eta? Eta bieu dinya dihareup. Dicukurna di hareup tadi nya. Heeh, dihareup. Kieu euy. Halus sih ke modelnya, euy halus sih kah? Aya tuh. Ku sadi cukur aing. Ya tuh sorangan dicukur mah. Ku sorangan. Emang bisa cukur sorangan? Ya heueuh lah. Atuh ku kieu we sok. Lamun aya dicukur mah ku tiluan atau ku duaan. Bago mana ting udah riweuh eta nu nyukur mah. Wah. Dia kan nanya teh kusaha dicukurna jelemakna tempatna di mana lain dicukur kuduaan ku tiluan nya heueuh dicukur mah ku saurang ku sorangan lieur sama dia kan dicukur somplak nang sono Alhamdulillah. Meni wareg ieu dahar. Coba duhur di can salat. Aduh. Gedeung liah ke. naon sih teh bangun ngebes dahar gitu kemerkaan mana nih Heeh. Alat bieu beres. Aduh, beres dahar pisan aslina beres. jeung naon eta dahar mana gitu Nikmat. Heeh, tapira dahar nama. Jeung asin japu. Ditamahan sambal dicocol jeung daun hui jeung lalaban nu lain. Aduh, pokona mah nikmatnya asli sarua orang ieu teh geus dahar jeung asin sambal didampingi lalabat ku paria anu pait teh geuning beuh ih uyuhan maneh eta dahar didampingi ku waria. Heeh, aing kegeumeueun mana teuing we deka ih cuman geus teu normal. iya lain waria paria lalab anu pait cuman sama lain waria lain paria Panjang teh ya. panas pa aing ka dieu geus sah aing salat teulah duhur buat aing Neangan pagawean ku zaman kiwari meuni harerese kudu make ijazah kudu make duit bingung Kunaon teh boy ngalongok wae kos runtah. heeh nya tapi teh hayang gawe hese ku zaman kiwari meuni pagawean ya pit Oh, mana yang gawe lin? heeh Kebenaran atuh boy, yang gawe mah. Miluyah jeung urang gawe ka mana gawe ka Maroko. embung nya teh ka Maroko mah pit jahat udud Maksud maneh naon boy? atuh heeh pit di Maroko mah mama oge kabeh beuki ngarurudud beuki ngararoko Si cungur. mung urang mah Maksudna Maroko teh ngaran negara di luar negeri. Lain mama beuki ngaroko. Pohon kahayang ditarajang eta huntut teh. Hah? Lain stenod aya nama keur hese nya usaha euy. oh
segala hese, usaha hese, gawe hese, liwat. Nya eta hayang usaha ka itu ka dieu ge. Deka. Asa hayang di jelema beunghar. Atuh matakan mana jadi mah beunghar. Meh kurang gampang pinjam duit. Tak gitu nya. Lain, mana apa teh Mang Ujang? Tukang bubur nu disok di hareup teh nih. Apalah tuh? Eta mah deka karunya euy kamari. Rugi. Itu kunaon? Main teh non nyangu 5 liter. Terus si sanguna teh biye. Aduy. Teu aduh si biye gitu. Coba arek teu rugi kumaha eta? Anjir karunya. Hulu sia borok. Ini Atuh eta mah da tukang bubur. Tur kumaha? Da eta mah tukang bubur dagang. Oh. Anjir.